أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين Sadaqallahul aliyyul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gelis pager anaki hidup mah budak solehah bager. Kebanggaan apa? Kebanggaan mama. Leleskeun hati hidup anu teuwas bager. Leleskeun hati hidup anu penuh ku sombong tina diri. Sabab dipayunan hidup teh lain sasaha, tapi dua jirim pahlawan gelarna hidup ke alam dunia gelis anak jasa mamah jeung bapak. Moal aya hidup lamun seug teu aya apa jeung mamah bageut. Bagja nalika ayeuna hidup rek ngarumah tangga, mama masih keneh ayah, bapak masih keneh nyaksian. Bayangkeun ku hidup bageut. Kumaha lamun hidup rek ngarumah tangga, bapak geus eueuh, mamah geus teu aya.
bayangkeun mamah keur dimandian ku tatangga, bapak dibungkus ku kain kafan, dianterkeun ke alam pamakaman, diuruk ku tanah beureum. Geus pulang tarima naon hidup ka mamah bager. Geus pulang tarima naon ka bapak. Indung anu ngakandung hidup 8 bulan patuangan indung melendung nyerina kalangkung-langkung tapi indung tepundung. Sehebat apapun kita anak-anaknya takkan pernah mampu menghitung berapa urat-urat yang terputus ketika ibu meregang nyawa melahirkan nanda bagat. Sehebat apapun kita anak-anaknya, sepintar apapun kita anak-anaknya, takkan pernah mampu menghitung berapa darah yang keluar. Ngejerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, nandangan kenyeri anu luar biasa. Tapi hidup bager. Kadangkala ka mamah nu geus kandung, ngalahirkeun sok wantun, ngalawan bager. Kadangkala sering mamah ngecelakeun cai panon ku tingkah laku hidup. Ayeuna hidup rek ngarumah tangga bager. Nu nganu hartos hidup bakal miang ninggalkeun mamah. Ridhollahi fi ridhol walidain. Ridho Allah gumantung ridho indung jeung bapak bager. Maafin dia kalau dia sampai bikin ibu marah, ngerepotin ibu. Semoga ibu sehat selalu. Bagja geulis. Wasuh sampai mamah kucurkeun ku cai barokah bager anak kieu. Sakedik geulis anak kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Mokot dosa mugia dijaba Gusti. Sujud ke mamah bager lagi. Allahumma firli wal walidayya warhamhum kama rabbayani. Tangkep bager mamah hidup geus. Subhanallah. Duh mama, abdi hapunten samudaya kalepatan. Mama kalepatan, rumosa abdi teu miler kamamikira sumujud. Aduh Gusti, kirang sumujud ti lahir dugi ka batin. Mugi mamah ngapunten. Gelis anaki. Inilah kedua kaki yang luar biasa bager. Kedua kaki yang tak pernah mengenal kata lelah. Kedua kaki yang tak pernah mengenal kata letih bager. Tak ada menit yang bisa berhenti, tak ada saat yang bisa lewat, tak ada waktu yang bisa mundur untuk libur. Tak ada seorang ayah yang berhenti berjuang untuk anak-anaknya. Sanajan bapak tengah kandung, tengah lahirkan bager. Tapi demi Allah, bapak bager anak yang berjuang, kadang kala kehujanan, keanginan, kepanasan.
kedua kaki yang pernah mengantarkan Nanda ke gerbang sekolahan bager. Nanda berlari-lari kecil bak kijang yang penuh harapan menatap masa depan. Ayeuna bapak geus beres bager tugasna, nyakolakeun hidup, ngangkat harkat derajat hidup. Isuk pagi itu bakal nikahkeun hidup bager. Hidup pamit geulis, pamit ka bapak bager. Nu geus berjuang keur hidup, ngangkat harkat derajat hidup, pentah hampurana geulis. Ya, maafin deh ya juga yang suka ngerepotin ayah. Selalu ada kalau dia butuh. Banyak maaf yang pengen dia ucapin tapi susah buat ayah sama ibu. Udah terlalu banyak ngerepotin ayah ibu. Semoga ayah juga sehat sama ibu sampai nanti. Anakin ada tiang ku ayah didoakan sing tawakal, sehat, sing sabar ngalakonan hirup, sing samawa sakinah mawadah warahmah dina ngalancarkeun rumah tangga. Sok didoakan sing sehat, sing sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji genjeng mamah dua dana gelis anak kintang ke bager mumpung aya kene. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Bral anaki doa bapak mamah nyarengan hidup sing teu nemu jeung kabahagiaan sing panjang bari punjung lulus bagus luhur kota gede dunia, sing sakinah mawaddah warahmah cekapag mangga teteh payu.